Ada orang dibalik banyak orang dibalik rata-rata sepoe dua poe mah semangat saum teh bunga asup Ramadan udah latih kalau abdi we barudak we di baheula kitu pada sapoe dua poe mah Ramadan teh bunga saminggu mah semangat kene pan minggu kadua mah sadaluh lah teh geus sadaluh lah geus sarana abdi ditepati hayang urang teh ningali maca Quran teh geus sada runyam panon teh kutuluh teh mah udah malu cenah ibeutkeun kosong mah kitu pan nyalahkeun kana puasa teh malu we ribetkeun kosong kare ke salamar mulai maca Quran daras Quran geus panon teh geus ruam taraweh penting ka hiji penting ka dua kan berungah kene pinuh baru jadi oke tengah gedean masjid teh geus setengahan bulan puasa geus tengah-tengah geus biasa maju ini ke akhirna kakarab itu semangat naon sumber dasar nama di awal teh dibarengan ku iman atuh lamun kitu mah bisa disimpulkeun Pak sepuh sadaya mungkin wae urang puasa teh lain sabab didorong iman sabab puasa teh geuning guyub jeung batur parwasa kira ku aing henteu dalamun teu puasa mah era ku batur lain ku iman eta mah lain ku iman mun urang puasa laksanakeun puasa seut-seut bisa jadi doronganna teh hiji guyub da jeung batur umum puasa dalamun teu puasa mah era bisi pada ngomongkeun bisa pada ngeunggeureutkeun lain ku iman berarti sabab lamun ku iman mah teu jadi halangan bahkan jadi lebar lamun ninggal buktina we rata-rata di urang puasa terus pentingna taraweh lila we saeutik imam na taraweh pan kudu kenang balik teh lila euy bang eta mah wanya anu dorong ku iman pan kudu kenang taraweh lila teh jadi sok lila asep teu lila teu lami teu lain 11.20 na PTR 11 PTR ini lila mending cenah ka Masjid Nurul 11 PTR lila 11 sarua gini kan model abdi baheula keur bolon nya mang keur bolon teh masjid itu rame cenah eueun heureuy pan ciri khas lain ge taraweh teh heureuy mah itu pan baheula mah kitu baheula mah kitu taraweh dengan barudak teh hiji dengan ramena heueuy digorowok bari ka dieu kaduana neangan nu tereh katilu neangan nu loba upieun loba upieun karap pinu kadang nyosok nyiksa DKM gitu teh paking pek we nyangan opieun barudak kerja zaman barolon barudak abdi keur bolon teh kitu mah rek misal keur usum teu nabi mah kabeh 11 kabeh 20 tilu jeung witir kabeh aramak di tas 11 teh aya ditah di lambatan mung diamak teh bisa jadi teh didorong ku itu teh didorong ku iman ade 11 gancang deui atuh tarere payu opieun nyampak loba teh baheula pan kitu heureuy bisa balik mau opieun rangem barudak abdi ge ngalaman siga kitu bae kolot mah enak beureum pantes kitu jangan opieun jangan tereh sakacida pada itu bisa jadi aya nu kitu teh naon bisa jadi geuning asupna Ramadan teu didorong ku iman matak pantes Allah ngawanti-wanti kal nanti dina ngalang mandauhan eta teh bahkan parentahna ge geus nyampak di Madinah tegasna Kangjeng Rasul sakur-sakur kabeh geus kuat
tekadna, geus kuat keyakinanna, geus nyebakeun diri ka Allah jeung ka Rasulna nalika aya parentah kutiba alaikumus ya. Geus natrat parentahna ge wajib pikeun araranjeun saum nu iman. Gitu mata abah urang sadayana ningali batur bentukan we di urang sadulur anak incu turunan urang kurung urang ge pancantang tuh urang teh salila ieu puasa teh urang didorong ku kaimanan ngelingan teh mah matak pamaneh nalika di luar batur loba anu teu karuateun parwasa teh saraung teh naon sababna da geuning ku Allah ge dipilih hanya orang-orang tertentu wungkul orang-orang pilihan anu mampu ngalaksanakeun saum di antarana anu nyampak iman eta jadi pokok. Cek abah teh nah cenah ajengan abdi ge sanggup taun ngetaran nepi ka patang ai lain teu damang mah. Ngapan teu damang mah meunang kan ya pamangkana ngikum maridon atau awal syafarin lamun anjeun teh mah keur dina kaayaan gering teu damang cek medis ya mah teu damang teh gering cek medis lain geuning cek angin lain gering cek rasaan pan seueur nu kitu meloba nu ngadadak boga penyakit mah jeung lambung keur puasa Ramadan mah nah cenah teu parat saumna pan abdi mah gaduh mah gaduh penyakit mah cek saha eta teh cek urang nu mana lamun ada pikir saeutiknya pamangkana mingkum maridon lamun bukti dia ranjeun teh eta dina kaayaan gering-gering cek saha nu nangtukeun saha gering jeung ieu teh cek tabib mun dina agama mah cek dina Islam tabib mun cek urang mah ya medis doktor teh mun cok doktor kieu teh abah wayahna dituang obatna dituang jam 12 kedah dituang anjing-anjing sarapan dituang atana pingke sore jam sakieu dituang mangkaning cenah kumaha dok abdi na saum wayahna ieu teh ulah maksakeun batal kudu dibatalkeun teh teu meunang teh nginget abdol keneh teh saum teh ya gitu aya urang boga penyakit lapar saeutik ngaleper saeutik ieu mah nah teu puasa dari gaduh penyakit mah ari ngarokok jeung kopi ngelepus teu cereugeun kitu mah cek saha cek dokter imana buktikeun gitu nu meunang teh bahkan bisa jadi nu model nu tadi jam sakieu pan aya nu kitu nya aya panyawat salah sahiji rupa-rupi panyawat anu jam sakieu kedah dituang obatan kitu nya tah maksakeun saum moal maneh padilah bah teh jadi mamal sabab nimbulkeun jadi madara eta punten eta rada pikir saeutiknya bisa jadi sana buka lampu abdi mah aduh ukur 3 poe kuatna teh minggu kahiji teh saminggu aduh da kumaha atuh da beuteung mah geuring jadi mamala mariksan teu nu nangtukeun teu bari umumna teh bari nimulkeun mamala bari kopi mah 2 gelas sapoe merokok ongkoh lain ge nimulkeun mamala di antara siga kitu pamangkana mingkum maridan awal atawa menuju perjalanan marhalatain tanya perjalanan ke perjalanan meunang cenah buka perjalanan ka mana ari ulin mah da cenah mungkin saum mungkin puasa di pasaulin tah fikih mah doni teh berbagai situasi dan kondisi kadang-kadang ku zaman kiwari baheula bah dibandingkan perjalanan afdal keneh buka baheula anu nempuhna berjam-jam mulan malen ai ku zaman kiwari transportasi deukeut ceuk asarna ini ke Jakarta sabaraha jam cepet barang mah bisa euy baheula mah hese tetunggangan ge bisa 2 poe keur perjalanan kitu kayak aya nama deukeut afdal keneh saum masalah. Nah, gitu balik ke tema fikih sepandangan. Karena anu jelas sepuh sadayana balik deui. Jadi wanti kanggo urang kanggo hukum sadayana. Aku nu kanggo abdi ge, abdi ge mata sakadang-kadang heuseungan. Dan model geus karot kieu mah nya saum kiat cenah kanten bahkan geus pertengahan masih geus ngeunah hate. Geus asa biasa. Geus asa teu lapar deui.
dan geus biasa saum teh tuangna leueutna teh geus terakhir sepuh sadayana naon sabab ieu saum boga tujuan nu pasti la'allakum tattaqun didinya naon pikeun mere darajat senjata teh pikeun mere lawang darajat pikeun sakur-sakur urang ngaraih katakwaan urang sadayana naon sabab da tadi teh nah asalna teh asal muasalna da boga pandangan nilai Allah kitu ge mun boga kitu ge mun nyampak takwa urang tah takwana di urang sejauh mana kuat urang ngalaksanakeun parentahan Allah Subhanahu wa taala tekadna urang jeung sakuat mana urang ningkahan larangan di Allah Subhanahu wa taala. Tah eta muka darajat. Nah, ngitungan sepuh sadayana heuh eta menjadi dorongan ngan pujabab di urang mah patali di urang heuh ku ilaha di mana wae kira-kira anu karaoskeun urang sadaya saum jadi antarana asup sasi Ramadan rupa-rupa perkara eueuh jadi araya jadi araya dahareun utara aya dina Ramadan mah jadi aya kebiasaan jadi araya jeung sagala rupa perkara eta teh jadi variasi jadi bahkan jadi mere gogoda oge jang urang kuat mutu dina ngalaksanakeun kataatan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang meureun sabaraha poe ka hareup kapayun urang disiapkeun mentalna, disiapkeun hatena, sok urang sami-sami urang silubarkeun hate urang, silubarkeun sanggupa perkaraan kira-kira masih keneh nyangket dina diri urang, naon supaya bersih urang. Nu geus pegat silaturahmi urang sambungkeun, lamun perkara anu can janji nu can kacukup laksanakeun atawa bisa jadi meureunna biasa ditepungkeun diislahkeun malah mandat asup Ramadan teh terjadi halangan. Naon sababna lebar kacida ieu Ramadan tamu agung pikeun urang sadayana ieu Ramadan kesempatan gede jang urang sadayana anu bakal asup ka diri urang supaya betaheun ieu Ramadan dina diri urang ciri nu betaheun anu dina diri urang beakna Ramadan seep sabulan camplak awal mah jadi semangat hasil tina naon teh hasil tina saum sabab dina saum teh ngagodog ngalatih perkara naon ngekerna hawa nafsu ngeker syahwat urang sadayana nah habat disebut ngeker syahwat biasa kaukur sepuh dina saum contoh weh ceuk dina saum teh nahan katuangan kadaharan anu asup kana patuangan timimiti sanjing teh pajar bijilna panon poe pajar ditu ceuk kasar mah janari imsak ditut nepika surupna panon poe tegasna kana magrib ieu teh dahareun teh halal dahareun teh halal nu urang artos-artos urang nu balanya urang nu ngadamel urang anu masak nih bojo urang nu masak halal tapi beurang mah teu meunang di dahar naon sababna dahar deui nu halal ge nu wenang nu halal teh eta ge ulah ai lain waktuna mah nu halal nu meunang bahkan eta ibadah ge ai lain waktuna mah ulah komo meureun milampah dosa komo meureun migawe anu haram tah disiplin eta kataatan eta beres we saum asup we Syawal jadi ngawujud kana diri jadi we boga nilai katakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala di antara teh pelajaran teh disiplin mun ceuk kasar mah diajar ngajak disiplin kana diri urang sadaya teh suwihan deui dina saum teh perkara anu halal ge ai keur saum mah ulah ulah tuang halal ngaleut halal bobo jeung bojo oge nya ngalaksanakeun junub ge eta teh halal ngan keur puasa mah teu meunang sabab ngabatalkeun kataatan urang ka Allah engke sabatae geus beres perkara anu halal perkara ibadah oge ai lain waktu nama
singkahkeun singkahan sabab naon bisa ngabatalkeun kana ibadah urang anu lainna. Berarti eta teh anu meunang komo lamun milampah dosa, komo lamun milampah maksiat. Naudzubillahi min dzalik. Berarti hartina beres Ramadan bakal ngawujud diri urang tua. Ngan pedah tantangan numpang ageungna dina saum Ramadan teh lintang lain ke setan geningan komo cekolot mere setan teh diborogon cenahnya matak barudak malem taraweh tehnya arulin baheula mah parani abdi ge baheula saateu sarieun tadi kudu dianterkeun ku kolot naon sababna da bulan puasa mah juri joget cenah di penjara di taralian moasieun dari ayeuna mah panan heuda dongeng sieun namanya. Nah numpang berat-beratna naon lintang ti ngalawan hawa da keur leuleus mah panan abah ge nya nafsu jadi budak teu gede. Nu parasea we nu garelutngannya parasea awalnya teh tek lalaki jeung awewe salaki pamajikan atawa lalaki jeung lalaki pan ku nafsu mah leuleus ge pan keur daya tanaga teh bijil. Eta mah nya iku hawa nafsu mah tanagana teh double eta teh ngadorong hawa nafsu nah sedangkan diomongan eta teh hawa nafsu eta teh bakal ngaranjing ngalongolah sabebas-bebasna dina bulan Ramadan tinggal urang mampu henteu urang ngakerna ningkerna nahanna jeung sagala rupa mampu boga nilai saumna urang sadaya urang sadaya urang ikhtiar we bisa jadi Ramadan anu katukang mah kas kapengkereun urang sadayana urang deg-deg melah jantung we sepuh bisa jadi pada setiap bulan bulan Ramadan teh urang teh sok baca dog tinggal itu loba perkara anu teu kudu dilakonan malah dilakonan perkara nu sakur dilakonan tegasna parentan Allah bahkan dilalaworakeun dina tarawih dina sauna dina tarawihna jadi nyarangan beh dieu teh pan-parin lah geus akhir mah tarawih teh nya biasa di masjid banan mah bisa di gereja terakhir namanya da bari jeung balanja teh kaburu tarawih kan lembar eta teh cekolot teh mah kaluhur di dasi kahanap teh di calana-calana acan di papantes teh kahanap aya ditemong patah hawa nafsu teh bijil ka urang sadaya mudah-mudahan nu geus kalabor mah tahun-tahun kapengker meureunna bisi urang ngalaman kitu jadi bisa jadi gening atuh Syawal teh balik deui kana asal arese deui ibadah urang teh kaleket deui ngomongkeun batur keneh deui goreng keneh jeung tatangga deui jeung dulur kurang akur keneh teh bisa jadi saumna urang mah gara-gara ukur guyub wungkul ningali batur wungkul ukur ngentelan kejit wungkul ilahar nu lainna mah teu aya kosong mompong naudzubillahi min dzalik wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.